Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dongeng Sunda Tatar Pasundan, wilujeng tepang sareng simkuring sapara kanca. Tata acan diteraskeun kana dongeng Sunda, simkuring sapara kanca ngahaturkeun sewunuhun lak saketika bingahan kana pangdeudel ti Mitra Pasundan sadayana. Mitra Pasundan nu dimuliakeun ku Allah. Sakedap simkuring bade cumarios ka Mitra Pasundan sadaya. Weres salah sawios misi di dongeng Sunda anu ku simkuring sapara kanca di pedar. Ti aya sanes nyaeta satiasa sanes mung saukur dongeng atawa carios, namung disagedengkeun eta disatukangan carios euyeub ku hikmah-hikmah atanapi manfaat nu tiasa dialap ku urang sadayana. Anu awon-awonna ku urang sadaya satiasa disingkiran, dipiceun, nu saena manggawang candak. Disagedengan eta simkuring sapara kanca dina nalika medar hiji carios atanapi dongeng sarupaning dongeng-dongeng perjuangan. Sanes bade nyaurkeun ka awonan nu sanes, anamung satiasa ngagambarkeun hiji perjuangan. Kalayan eta perjuangan teh salamina kedah dipasieup ku hiji akhlak anu sae supados perjuangan teh tiasa ngengingkeun tujuanna kalayan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Mitra Pasundan nu mulia, simkuring sapara kanca Kang Asep miwah Desoni Chandra sakali deui ngadugikeun hapunten tina samudaya kalapatan utamina dina perkawis teu acan ngawaler komentar-komentar di wargi-wargi mitra-mitra Tatar Pasundan. Hapunten sanes kirang hormat sadaya komentar alhamdulillah kalintang saena. Euyeub ku nasehat, euyeub ku rasa nampi anu meninggali setramana ti Mitra Pasundan anu mulia. Kukituna kateteh-teteh, akang-akang, ibu-ibu, bapak-bapak, para nonoman, para pemuda-pemudi, oge teh hilap ka pun lanceuk diantawisna aya pun lanceuk anu ngiring jabung tumalapung ngupingkeun dongeng-dongeng Sunda sok sanaos panginten tebih tina sae. Hapunten Kang Kewepong, simkuring sapara kanca teu acan tiasa ngawaler komentar ti salira oge ka Mitra Pasundan anu sanesna. Kumargi simkuring sapara kanca seolah-olah musirkeun kana milarian naon bahan nu kinten-kinten sae manfaat kanggo didugikeun ka Mitra Pasundan sadayana. Hatur nuhun Mitra Pasundan, sumangga wangtaskeun medar carios nyambung ieu Mitra Pasundan mulia. Mitra Pasundan, urang sadaya masih bade medar dina perkawis riungan atanapi babadantenan anu harita teh lumangsung di Kampung Taringgul Tonggo, Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat. Dina eta riungan oge hadir tokoh-tokoh masyarakat, para ajengan, para ustad, tokoh agama, tokoh ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, oge para pamuda-pamudi kalayan dieuyeban oge ku kersana Bapak Lurah Taringgul sareng komandan nyaeta Komandan Batalion 312 TNI. Dina riungan mangsa harita sesepuh lembur Taringgul nyodorkeun hiji pamanggihna.
Anu ringkes nama cek eta sesepuh teh yen dinalikan nangkep gegedu gorombolan nu nalah pulan kudu make hiji siasat anu alus. Kalawan alasan yen newak bangsat mah kudu ku bangsat deui, atuh newak gorombolan oge utamana mah dedengkotna kudu ku gorombolan deui. Anapun carana harita teh ku salah saurang pimpinan riungan dicaritakeun. Carana teh nyaeta yen satekah pola gorombolan teh kudu disiasat atawa dibere hiji tipu daya. Kalawan mitembeyan yen salah saurang warga lembur wang susupkeun kaleuweung geledegan, utama nama saha nu sanggup nu aya dina ieu riungan. Pasoalan nu hese pisan jawabana nyaeta dina palebah saha nu rek andon suka bebela nyulusup kaleuweung geledegan ngadeuketan markas gorombolan. Eta mangrupa hiji pasoalan nu hese pisan direngsekeun. Sarerea hadirin pada ngabige kalebet kokolot atawa sesepuh lembur bingungnya kumaha pijawabeun. Maranina era parada lantaran seolah-olah bisa hareupan atawa dipayunan ku komandan batalion 312. Palurah Taringgul Tonggo salaku tua kampung anu resmi inyana sagawat nyarita dina tengah-tengah rehe somrek jeung sepi jempling na babadamian. Dulur-dulur oge Bapak Komandan Batalion 312 nu kusim kuring dipihormat, oge para sesepuh sareng para ajengan, barudak ngora, pamuda-pamudi. Saasan urang nyieun hiji kasimpulan jeung kacindekan saha kira-kira nu bakal andon suka bebela pikeun ikhlas bibilasan nyulusup ka markas gorombolan. Sok aremutan heula ku sadayana. Tapi kuring salaku pupuh ieu lembur mere pangwawadi ka sakabeh nu milu ieu riungan. Rencana atawa rarancang nu ku urang dijieun ieu teh sama sakali ulah bocor kasing saha bae oge jeung ulah aya nu nyaho salian tinu aya di dieu. Ceuk Lurah Taringgul Tonggo kacida tegasna. Yeuh, dulur-dulur, lamun ieu hal bocor eta hartina di dieu aya hiji pengkhianat. Kukituna jaga rahasia ieu. Ieu mangrupa rahasia rakyat, rahasia negara. Dina perkara saha kira-kirana nu bisa andon suka bebela nyulusup ka leuweung geledegan. Kuring salaku lurah kapaksa rek nuduhkeun jalma-jalmana. Saha kira-kirana nu sanggup utamana nu hadir dina ieu riungan. Sok. Samemena kuring tumanya. Di antara dulur-dulur kabeh, saha kira-kirana anu sanggup ka leuweung pikeun nepungan pimpinan gorombolan. Sok. Mitra, sarerea nu hadir dina eta riungan ngan ukur bisa silih pelong jeung pada baturna jeung silih tuduhkeun si itu cenah. Si itu wae cenah. Lurah ngareretan ka ditu ka dieu. Panona neuteub antep ka setiap pemuda oge para sesepuh nu hadir didinya kira-kira saha nu deuk dijadikeun calon pikeun nyulusup ka leuweung. Tapi sabaradilana oge hemeng. Maranehna teu lemek teh nyarek lantaran hese pisan pikeun nangtukeun hiji jalma nu bisa andon suka bebela jadi gorombolan mamalihan. Kukituna palurah gebal tindak nyarita deui ka wargana. Apunten Pak Komandan. Hese jigana menangtukeun. Kapaksa kuring deui. Wayahna hampura ye. Kuring lain tutunjuk rorek ye. Ngan kuring usulkeun salaku pupuh kampung kumaha lamun ngaranna Mang Ohen atawa Mang Wahin kabeneran di dieu ta Mang Ohen. Mang Ohen sanggup teu dulur pikeun jadi gorombolan mamalihan? Mang Ohen sanggup teu? Apan Mang Ohen mah cenah kung si babarengan meureun ceuk kasepuhanna bareto di leuweung jeung si pulan teh gedug gorombolan. Ceuk Lurah nyarita,
Pernah kuring lain teh sanggup, sebenarnya mah sanggup kuring teh. Ngan kieu tang tuna oge si Pulan teh bakal curigaeun ka kuring mah palulah. Ai marga lantaran kieu. Kunaon meureun cenah ari bareto kuring ninggalkeun inyana. Ari ayeuna ngadeukeutan deui ka eta gegedug rombolan. Ceuk Mang Ohen anu kungsi babarengan seperjuangan basa keur di leuweung geledegan jeung gegedug rombolan. Ngan kulantaran perjuanganna sasar jeung salah jalan, maranehna kapaksan balik deui ka lembur. Di antara nu ninggalkeun gorombolan teh nu aya di leuweung geledegan taya lian nyaeta Mang Ohen, di antarana jeung Mang Wahin. Oh kitu pasualanna. Ke. Mang Ohen cenah sanggup. Tapi masalahna eta dina hal kacuriga ti pihak gegedug gerombolan. Nah hatu bisa coba ku Mang Ohen, sabisa-bisa satekah pola diusahakeun cara anu pang alusna lah. Supaya manehna teh teu curigaeun ka Mang Ohen. Lurah tumanya deui ka Mang Ohen. Hese palurah. Hese lantaran nama kahiji ieu teh pasualan anu sulit. Anu kadua ari jadu gerombolan teh ya si Pulan teh lain jalma samanea. Manehna teh sangat pinter. Kacida pinterna, motekar, lulusan pasantren, pinter. Kitab kuningna meureun kabeuweung. Ditambah manehna teh ngabogaan ilmu pangaweruh jampe pamake nu lain samanea. Hese lah pikeun kuring mah. Lain teu sanggup palurah. Ceuk Mang Ohen negaskeun. Sabenerna mah mitra, inyana teh nolak secara halus atawa secara halus ka palurah. Oh, kitunya Mang Ohen. Palikiran heula ku sakabeh nu di dieu utamana ku para sepuh. Mang Ohen oge lamun aya hal atau persoalan anu leuwih hade informasikeun ka kuringnya. Mangga perlu. Tah, ti kuring salaku pupuhu kampung. Utamana mah ngaraos izin ku Pakomandan Batalion 312. Kieu wae aya hiji jalan keluar. Keun di luar Mang Ohen atau Mang Wahin, kumaha ye? Kuring salaku lurah rek nugaskeun wae ka salah saurang nu dianggap sesepuh di dieu sok sanajan inyana teh memang can patikolot. Kumaha ye? Dulur-dulur, kumaha lamun urang sakabeh wang nugaskeun bae ka hiji sesepuh anu ku urang geus kauninga sagala lupina ka Kang Saik bae kumaha? Kang Saik, kakara inget euy. Wah Saik, nah poho. Ceuk mamajengan di tukang. Maranehna hampir poho yang didinya teh aya hiji jawara nu hampir sepi tanding di eta wewengkon. Nu nalah Kang Saik. Mitra Pasundan, eta jawara teh lain ngan saukur pinter dina ulin silat oge dina ulin kasantikaan, tapi tetela eta jawara nulah Saik atawa Kang Saik teh eueuh ku ilmu pangawruh jampe pamake dina pasualan ajaran agama Islam. Kumaha ye? Kuring salaku tua kampung tumanya ka Kang Saik nu kabeneran aya di dieu. Kumaha? Sanggup teu? Nu ditanya nyaeta Kang Saik can nembalan. Tapi palurah nyusul tepus deui caritaana. Kieu wae. Kang Saik, wayahna akang kudu sanggup, ulah henteu sanggup. Sababaraha saha deui lamun lain Kang Saik. Saha deui atuh lamun lain Kang Saik mah. Ayo Kang Saik, sanggupan wae, palurah tu karunya. Ceuk hiji sepuh ngadorong-dorong. Palurah dina eta hal geus nugaskeun secara resmi ka salah saurang anu aya dinya nyaeta Kang Saik. Komandan Batalion 372
Jika nama barang ningal tangtungan Kang Saik oge nyaluyuan karena kahayang palura. Red inyana ka palura. Kalayan pamaksudan supaya neruskeun deui caritaan jeung parentahna nyaeta mancen salah seorang wargana. Kang Saik urang pada uninga ku gorombolan moal dicuriga. Lantaran Kang Saik mah tekung si babarengan jeung gorombolan. Tuh. Atuh lebah wawesen. Urang sakabeh percayalah ka Kang Saik mah. Masalah waragadkeun. Kuring nu tanggung jawabna. Ceuk lurah taringgul tonggo teh satengah maksa. Mita pasundan ari palebah dinyana manu disebut Kang Saik teh atawa barudak okade mah nyarbutna teh Saik. Kaitung sepuh anu sagala bisa. Ceuk beja balarea di eta pakampungan mah make kungsi kawin kajin segala rupa Mang Saik atawa Kang Saik teh malah nepi ka boga anak ti eta jin. Duka nyanteu mah wallahu alam bisawab. Ngan anu dumuk mah Saik teh gede wawanen jeung wawesena. Inyana euyeub kabisana jeung teu neungludeng deui jalmana. Kumaha ketak inyana barang mireng parentah tipu kampung atawa ti palura? Tetela mita pasundan. Saik teh teu nolak ieu. Lantaran meureun geus boga kahiji kayakinan yen kawanina jeung ludeungana teu kudu diragukeun deui ku sararea. Cenah ceuk balarea yen unggal-unggal aya gorombolan anu ngajorag ka lembur taringgul utamana mah taringgul tonggo. Jalma-jalma rahayat anu sejen mah pating bertek lalumpatan boh budak, boh kolot, boh lalaki, boh awewe. Lalumpatan nyarumput ka palebah panyumputan anu biasa. Barang arinyana ngadenge dar-der-dorna sora bedil ti gorombolan. Saik mah kalahkah ngaos Al-Quranul Karim di tengah imahna. Bari mita pasundan kasidah hemengna balarea teh kalebet urang sadayana. Nalika anjeunna ngaos Al-Quranul Karim di tengah imahna, panto mah ngahaja dibukakeun plung-plong ku Saik. Naon pamaksudana? Panto dibukakeun saban panto asup ka imahna dibukakeun ngahaja cenah. Bisi aya gorombolan anu datang teh mirengkeun imahna. Inyana teh geus teu kudu muka panto nu mana bae oge. Sabab panto sakabehna geus meunang mukaan Saik. Hebat mitra. Kumaha gorombolan balang mireungeuh hal eta? Gorombolan tetela teu aya nu wanieun kalangkang kolongkong ka palebah imah Saik. Padahal cek Saik mangga bae gorombolan sabataya rek arasup ka imah Saik mah. Ngan tinggal geblus asup. Geus teu kudu nyejak panto deui. Teu kudu hahaok deui. Teu kudu menta dipangmukakeun tulak kunu boga imah. Ngan aneh bin ahengna mita pasundan. Barang gorombolan-gorombolan teh nempo yen boga imah keur ngaos atawa ngaji Al-Quranul Karim. Gorombolan teh kalah malundur teratur ngajauhan pating laleos neangan imah nu sejen. Hal ieu teh tangtu jauh pisan bedana antara gorombolan jeung hiji partai telarang di Indonesia. Ari gorombolan mah lamun aya anu rek dijoragna teh keur ngaos Al-Quranul Karim. Maranehna teh malah lundur deui ngajauhan eta patempatan. Ari salasa hiji partai telarang di Indonesia mah lamun rek ngajorag hiji imah anu boga imahna keur ngaos Al-Quranul Karim teh kalah dipateni. Naon sababna Saik jol-jol karetoh we dibere pancen kudu ngadeuketan gorombolan anu dipimpin ku sipu lante nyaeta dipancen ku palurah taringgul. Kasang tukang nama kieu mitra. Saik Ari amprok jeung anu jadi pimpinan gerombol anu ngaranna Pulan mah lain sakali bae inyana teh, tapi geus seuring. Ngan ceuk pangakuan Saik,
Maranehna gorombolan teh tetela balager teu kitu kieu ka Uwas Saik mah aman bae atuh Uwas Saik jeung kulawargana. Sabab sok dipihapkeun ku gegedug gorombolan atawa jadu gorombolan nu nalahpulan ka anak buahna sakabeh ulah wana gana-gana ngaganggu ka Uwas Saik katut kulawargana. Lain sakali dua kali wae gegedug gorombolan menta pangmencetankeun ka Uwas Saik lamun keur nyeri huntu cenah. Kituna teh saupama Uwas Saik kabeneran keur mondok di saung sawah nyaeta di wewengkon Cidadab bari nungguan pare. Saperti hiji peuting harita oge puulan teh nyaeta jadu gorombolan jeung balad-baladna daratang ka saung Uwas Saik bari humarurung. Hayang dipangmencetkeun sirah cenah nyeri huntu nyanyautan. Ku inyana geus ubaran ku rupa-rupa ubar warung oge angger wae eueuh karasana eueuh bedana. Kang Saik, cing atuh Kang, pangmencetkeun sirah euy. Kuring nyeri huntu. Kuring geus nitahan anak buah kuring pikeun neangan ubar ka warung-warung di Pilemburan. Tapi bedana angger wae yeuh. Ceuk eta gegedug gorombolan bari pupuringisan. Sugan bae lah ku Akang Saik mah bari dijampean. Da ari ubar mah geus wah sering tapi taya karasana lah. Ceuk si Puulan balaka ka Uwas Saik di saung sawahna. Nah geuning jago teh. Bet nyeri huntu bae. Jeung ku nyeri huntu bae ele. Kitu ceuk Uwas Saik bari mencetan. Tapi disagedengan mencetan tetela mitra Uwas Saik teh bari nerapkeun pamake sangkan anu jadi pimpinan gorombolan peruh ka manehanana. Uwas Saik bari mencitan teh nyaeta teu boleh babacaan pang-pang nama anu dibacana teh nyaeta hiji belati jeung jangjawokan sejena. Di antarana nu dibacana teh urub Rasulullah metu murub inzatullah. Jailullah, jailullah, wong jail satru min Allah. Ya Allah, kang kawasa ngaraksa ka awaki. Kitu ceuk Uwas Saik kinten-kinten mitra. Kitu teh bari mencetan anu keur nyeri huntu nyaeta gegedug gorombolan. Mitra Pasundan, duka doana anu manjur. Duka anu dipencetanana geus tunduheun reup bae. Si Puulan teh sare maniti branaker. Atuh tetela balad-balad gorombolan oge tinggoloyoh terus sarareti berapisan di saung sawah Uwas Saik. Di saung sawah Uwas Saik pinuh gorombolan anu keur sarareti bra. Duka disirep sugan ku Uwas Saik teh. Gorombolan kabeh hempak merbayak sama nitalibra. Diitung-itung ku Uwas Saik. Anu sareti berarti kabehna kurang leuwih aya 12 lalaki 10 awewena 2an meureun pamajikan si Puulan. Kawasna anu 12 ieu teh kaasup bagedugna wungkul. Ecek-ecek nama teu marilu ka eta wewengkon. Ceuk pamikir Uwas Saik harita lamun ieu gorombolan teh dilaporkeun ayeuna ka lembur tur diserang ditarajang ka dieu geus pasti beunang kabeh ngan leuheung basa ari beunang kabeh jeung paeh kabeh. Lamun henteu kumaha ta tinangtu bakal ngakalakeun. Kadang-kadang si Puulan jadu gorombolan jeung sabalad-baladna bakal ngaruksa ka lembur. Ceuk pamikir Uwas Saik kulawarga aing bakal dicacar bolangkeun tah ku gorombolan. Ku kituna manehna boga pamikir sejen. Cenah. Can waktuna ayeuna mah. Sabar bae heula ayeuna mah. Engke oge geus waktuna mah moal teu diperenan. Ayeuna mah anggur oge urang lilindeug heula bae. Ngarah caina herang laukna beunang sangkan asup kana pitapak sakumaha anu dipikahayang ku kokolot lembur. Kitu ceuk pamikir Uwas Saik dina hatena. Matak basa dibere pancen kudu jadi eupan jadi gorombolan mamalihan teh langsung ditarima ku Uwas Saik.
Wangsul deui kana kumaha di saung sawah. Harita teh sanggeus kabeh gorombolan sarare. Uas aik oge nurutan dug bae inyana sare deukeut pamirunan seuneu. Nyaring-nyaring soteh kageingkeun ku sora canggih gardi leuweung anu disadangelak. Bakeko, bakeko. Misa Pasundan nu panggorejagna hudang tetela sipulan gegedu gorombolan. Kang Said, geuning geus beurang ngantrang Kang. Kuring manit tibra pisan sare ngeunaheun dipencet ku akang nuhun Kang Said. Engke Kang Said, lamun kuring nyeri huntu deui wayahna pangmencetkeun nya. Uasai harita teh geus kaprek-kaprek manehna teh pangheulana hudang. Lantaran sieun tinggalan subuh. Manehna bari nirun seuneu sasat nama ngaliwet pikeun sararea. Wah, hug bae insyaallah ngan meureun di lembur mencetananya. Nah, aku di lembur wa. Kiyo, da uwa mah moal tunggu wae pare. Iyo pare nu di dieu teh geus beres dipoe. Ya. Jika nama isukan rek diakutan ka lembur. Cek Wasaik inyana nyodorkeun hiji pamadeganana saluyu jeung tugasna. Kang, ari kudu ka lembur mah kuring teh moal mungkin bisa. Ngan kieu, lamun kuring butuh ku Kang Saik utamana keur mencetan. Lamun diteang nita saha wae, wayahna Wasaik kudu daek. Ceuk Ahmad siga nu maksa ka Wasaik. Bae lamun kuring nasehat mah nya. Ngan kieu lamun kuring halangan harungan wayahna sejen poena deui nya. Wasaik deui-deui nyodorkeun pamentaana. Pikirna kudu nyieun babadamian heula jeung tentara oge sesepuh lembur. Kudu kumaha carana sangkan sipulan oge balad-baladna bisa kagiringkeun ka lembur bari henteu nimbulkeun hiji kacurigaan. Kacaturkeun sanggeus dipangliwetkeun ku Wasaik, brak atuh sararea dalalahar. Anak buah gorombolan geus harudang oge maliu dahar ngariung. Dahar bala kecrakan siga jeung dulur di atas saung sawah jeung Wasaik. Rengse dalalahar, gorombolan sararea amitan utama nama gegedugna. Maranehna sejak marangkat arasup deui ka leuweung geledegan anu masih keneh hara-haraeun di wewengkon Taringgul. Wasaik oge gejlig inyana balik deui ka lembur Taringgul. Sejak laporan ka tentara Indonesia utama nama nu dikomandanan ku Komandan Batalion 312. Kocak gegedu gorombolan kawas anu deudeuhieun di pencetan. Kakara oge sapoe tas dipencetan di saung sawah Wasaik. Inyana isu keneh rebun-rebun pisan geus jol deui aya titahan nyaeta budak angon. Cenah dititah ku Pulan. Ditungguan cenah Wasaik teh di saung lantaran hayang dipangmencetkeun deui sirahna. Ku Wasaik eta hal teh disaluyuan disanggupan. Tapi cenah engke sabada salat lohor. Padahal eta mah ngan akon-akon hungkul ti Wasaik. Wasaik teh rek nyieun hiji siasat jeung tentara. Ari siasatna kieu mitra. Sangkan Wasaik indit ka sawah nyaeta nempungan jadu gorombolan tentara nasional oge marangkat ka wewengkon Rancadarah. Tah, engke di wewengkon Rancadarah nu mangrupa leuweung Ganggong Simaganggong atawa Geladagan, tentara teh kudu ngabekas-bekaskeun bedil ka leuweung. Dor!
Kalawan tujuan ngarah disarangkan aku gerombolan teh tentara keur ngajakeun hiji operasi kaleuweung-leuweung. Engke cenah gerombolan arek dititah arasup ka lembur nyaeta meureun ku Wasaik mitra. Kacaturkeun bada salat duhur. Barang diteang teh ku Wasaik ka sawah nyaeta ka saung. Sipulan kasampak geus aya di saung manehna teh keur gegelehean bari gegerungan nyeri huntu. Jeung barang dipirengkeun ku Wasaik, tetela teu loba teuing anu ngawalna dina poe eta mah. Jumlahna teh bisa dihitung ku ramo ukur 3 ka 4 sipulan. Kang Saik, wayahna ditulungan kuring Kang. Pamancetkeun deui. Nyeri deui huntu saeupeting teu bisa sare Kang. Sok atuh. Sok. Kok rebahkeun ulang pencet deui. Ceuk Wasaik bari ragaman. Leungeunna nyekelan awak sipulan. Wasaik ngatur hiji siasat oge. Bagian awak sipulan nu dicekel teh nyaeta leungeunna anu katuhu. Baik dicekel. Mimiteuna mah anu dipencetan teh nyaeta gigireun indung leungeunna palebah kokosonganana. Terus pindah ka palebah sirahna. Gegadu gerombolan mani nyengir-nyengir bae dipencetan kitu ku Wasaik. Kang Saik, kuring mah hayang salilana euy babarengan jeung Kang Saik. Nah gitu. Naon mari kalantaran. Kieu ngarah lamun kuring nyeri di huntu aya nu meuseulan. Ceuk gedug gerombolan teh ngomong meh teu kapireng. Wasaik nu motekar barang ngadenge caritaan ti sipulan kitu teh manehna boga pamikir. Jigana ieu waktuna pikeun nerapkeun pangaruhna ka gegedu gerombolan. Tapi ari nu dikedalkeun ku Wasaik mah henteu kitu. Piraku atuh euy mencet bae make kudu ka kuring bae. Yo, anak buah oge bari diasaeun meureun. Palinter musul meureun. Ceuk Wasaik manehna teh seolah-olah jual mahal. Nyaan ajengan. Ku barudak mah mencet teh eueuh karasana. Keur mapolos deui meureun mencetna oge barudak mah teu make jajampean siga ajengan. Siga ustad teu make jajampean. Ceuk eta gegedu gerombolan teh ngagentraan ka Wasaik ngabasakeun ustad atawa ajengan sagala. Jiga nama mitra, ieu teh keuna ku pangaruh pamake meureun ti Wasaik. Alhamdulillah syukur atuh hari aya karasana mah euy. Kumaha yeuh? Ayeuna geus rada longsong teu? Wasaik nanyakeun ka gedu gerombolan. Alhamdulillah, Wak. Ayeuna mah sager yeuh. Teu karasa deui huntu teh euy. Yeuh, Kang Saik. Kuring mah moal kapalang yeuh, Kang. Rek ngaku kokolot wae ka ustad teh. Rumasa kuring loba kahutangan budi. Nu matak barudak yeuh. Anggota gerombolan oge pimpinan-pimpinana dihandapeun kuring. Hei barudak, gewek ni HP yeuh. Ka kulawarga Pak Ustad Saik yeuh. Ulah aya nu wani gana-gana ganggu. Ceuk Ahmad ka balad-baladna. Mun mangga besok mangga Kang. Sakali deui. Wayahna ulah aya nu gana-gana wani ganggu ka Ustad Saik jeung kulawargana. Lamun hal ieu dirempak ku ali-galeng kabeh. Wayahna kudu nyang hareupan kuring. Ngerti? Ngartos Kang, ngartos. Kitu ceuk anggota gerombolan nu jadi pangawal ka eta jadu gerombolan di saung sawah Wasaik. Mitra Pasundan. Barang mireng eta hal, Wasaik sagewatna masang pitapak nu sejena. Kalawan hiji tujuan jiga nama sugan wae ku cara dilalemu
Dila lembut eta jadu gorombolan katut anak buah nate bisa babalik pikir barari kalembur nyerahkeun diri ka tentara. Oge masyarakat lembur ulah diganggu sakumna rahayat ulah diganggu ku gorombolan. Wah, ai cekuring mah lain sakadar kitu euy. Kabeh rahayat kolot budak awewe laki di lembur nu mamana bae utamana mah di lembur taringgul ulah diganggu karunya euy. Kitu cek Wasaik nyoba-nyoba ngolongan hatena jadu gerombolan. Jeung kieu cekuring ye anggur ayeuna mah geura mikir-mikir balik ka lembur. Sabab aya bejana cenah yen tentara nasional rek ngajakeun hiji operasi ka leuweung-leuweung euy. Wasaik mimiti nerapkeun pangaruhna nu kacida mote karna bagian tina siasat anu disusun jeung tentara. Mitra Pasundan manis suruh pisan jeung caritaan atawa pitapak anu ku Wasaik dicaritakeun ka gedu gorombolan. Harita keneh ti kajauhan rentang-rentang kadenge hawar-hawar abong meureun geus badami ti anggalna. Sora bedil dibekas-bekaskeun kadenge ti tebeh kulon pating berebet pating jelegur patembalan ti palebah wewengkon leuweung geledegan Rancadara jeung ti wilayah Panenjoan. Dor! Dor! Wasaik longsong kacida bunga na yen caritaan teh ditema ku ketakna tentara. Euy, yo darengekeun bener tah? Kadenge tuh meureun ku sararea tah naon tah? Ngahaja dikitukeun supaya sora bedil nu patembalan nu dibekas-bekaskeun pating berebet ku tentara teh kadengeun ku gerombolan. Yo, tentara teh ayeuna keur ngasrek jeung ngasuk ka leuweung-leuweung geledegan. Matak cekuring ye. Leuwih aman jeung leuwih hade maraneh teh geura asup bae ka lembur euy. Wasaik ngasupkeun deui pangaruhna nu motekar. Sanggeus inyana mireng ting berebetna sora bedil-bedil anu disada di pileuweungan geledegan. Nyaeta di Rancadara jeung wewengkon Panenjoan nu dibekas-bekaskeun ku anggota tentara. Kitu manawi wargi. Hapunten mitra Pasundan bilih bagian nu salajengna kanggo ngarengsikeunna rada telat sadinten dua dinten bilih ya mah. Margi naskah nu ditampi ku sim kuring Kang Asep oge Desoni rupina teh kalimat-kalimatna atau susunan naskahna seueur pisan kalimah-kalimah nu teu jelas tangtos ieu teh kedah dilereskeun ku sim kuring saparakancan tinu nyeratna nyaeta Bapanana Suhanadia. Kali dia hatur nuhun ka kersana Kang Nana. Sumangga. Mitra Pasundan cag heula mitra carios nyambung ieu insyaallah ku sim kuring saparakanca diteraskeun deui sanes waktos. Hapunten anu kasuhun tina samudaya kalepatan sareng kahilapanana. Hatur nuhun kana pangdeudeuh sareng pangdoa ti Mitra Pasundan sadayana. Sumangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.